Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Daramang sadaya. Ibu miharap hidup sadaya aya dina kayaan sehat walafiat sareng aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggon kamari Ibu parantos masihan materi ieu nya hidup parantos uninga kumaha upami hiji karya sastra puisi terjemahkeun kana bahasa Sunda kamari teh. Sareng kumaha upami teks biasa anu diterjemahkeun kana bahasa Sunda. Bentenna tangtos parantos uninga nya. Insyaallah modulna parantos dibaca ku hidup sadaya. Hidup oge parantos terang naon aya nerjemahkeun teh minangka proses mindahkeun hiji basa ka basa sejena tina basa asli ka basa sasaran atanapi tujuan. Istilah sejena sok disebut alih basa. Dina nerjemahkeun sateu acana tangtu kedah ngartos heula nya sareng paham kana maksud anu dikandung dina bahasa aslina. Sangkan hasil narjamahkeun teh sarua jeung aslina lain bae sarua maksudnya nya didinya tapi rasa basa oge kedah marenah. Tina narjamahkeun teh dengan saukur karya ilmiah hungkul tapi karya sastra oge sapertos tadi Ibu nyebatkeun puisi tiasa diterjemahkeun. Pami disebatkeun karya sastra tiasa diterjemahkeun tangkos dengan saukur puisi hungkul tapi novel oge tangkos tiasa dialih bahasakeun. Jadi kamari Ibu terus ngajelaskeun nya naon wae karya sastra tina basa Sunda anu di Robi janten bahasa deungeun. Di dieu disebatkeun aya karya Kang Dery, Ki Umbara sareng Wendy. Dina lawungan dinten ayeuna Ibu baris medar ngeunaan Padika narjamahkeun. Padika narjamahkeun di dieu aya terjemahan interlinear atawa harfiah. Dina terjemahan di dieu prosesna teh unggal kecap luyu jeung runtuyan kecap dina bahasa aslina pami dina nerjemahkeun interlinear atanapi harfiah. Teras anu kadua aya terjemahan semantis atawa bebas. Proses narjamahkeun dina semantis atawa bebas prosesna teh teu satia kana basa aslina ukur ngudag maksud anu dikandung na bae. Teras lajeng terjemahan otomatis. Terjemahan otomatis mah minangka proses narjamahkeun ku cara ngagunakeun alat pikeun mindahkeun basa atanapi basa hiji naskah asli kana basa sasaran. Contona ngagunakeun Google Translate. Anu terakhir terjemahan saduran atawa adaptasi. Tadina proses narjemahkeun teh nu lain bebas deui di dieu mah tapi mindahkeun alam, rasa jeung suasana aslina disaluyukeun kana alam, rasa jeung suasana anu nyampak dina kahirupan sabodeureun nu narjemahkeunana. Ieu aya contoh buku hasil terjemahan dina basa Sunda. Ibu nyandak contoh novel Saija. Novel Saija teh minangka novel Max Havelaar dewengku ku 20 bab. Anu salah sahiji babna ngadongengkeun lalakon Saijah jeung Adinda. Jadi buku Saijah beunang nyundakeun LTA Sunaria. Ari anu didongengkeun teh pangalaman Saijah jeung Ina di dieu mah dua rumaja anu silih pika asih tapi kudu papisah novel ieu teh. Saijah teh anak patani. Kolotna teu kawer boga munding da sok dipundut bae ku wadana parang kujang minangka pajeg. Mana maot kanyanyerian
Bapana ge maot deui dipangberokan sanggeus nyoba-nyoba indit ka Bogor nyingkahan anu sok nagih pajeg. Saija dalit jeung ina ti leutik basa rek nyiar gawe ka Batawi, saija nyieun pasini jeung ina yen upama engke balik ti Batawi, saija rek ngawin ina. Tapi basa balik ka lemburna sanggeus 3 taun digawe di Batawi, saija teu bisa tepung jeung ina. Ari sababna ina katut adi-adina milu ka bapana ngumbara ka Lampung. Nyingkahan katalengesan juragan wadana anu geus ngajabel munding tepi ka emana ina maot kanyanyerian. Saija indit ka Lampung, tapi anu kasampak ku manehna lembur anu dicicingan ku ina jeung kulawargana teh dihuruk ku Walanda. Saija ngamuk tapi teu walakaya, perlaya ditubles mangpirang pedang jeung bayonet Walanda. Tina galur caritana urang bisa nangetan kumaha gambaran kaayaan di Banten Kidul dina zaman kolonial. Rakyat desa dikakaya, dikaniaya, ditandasa nu pohara ku pamarentah. Akibatna tina politik jajahan anu telenges taya ras-rasan. Moal tatuli hayang milu mamaner nu teu adil ku jalan ngadongengkeun tragedi saija jeung ina, manehna hayang nandeskeun kumaha akibatna politik jajahan anu taya ras-rasan teh kana kahirupan rakyat. Lian ti eta dina saija teh ngalemeng deui sumangat rakyat dina enggoning ngalawan kateuadilan. Bawi rasa RTA Sunaria titen pisan kana kasang tukang budaya katut kaayaan batin anu maca nerjemahkeun. Dina nyundakeun lalakon saija, manehna henteu ngan saukur mindahkeun kekecapan tina Max Havelaar, tapi nyaan diluyukeun dina kana acining batin urang Sunda deui. Estuning disundakeun upamana bae ngaran Saijah diganti ku Saija. Kitu deui ngaran Adinda diganti ku Adina, tepika jadi ina. Lebah ngagambarkeun saija tepung jeung ina anu geus perlaya, gambaran teh nenggel pisan kana mamaras rasa. Ieu minangka buku terjemahan saija tangtu nage ngandung sawatara kosa kecap injeman tina basa deungeun. Tah, lebah dieu mah RTA Sunaria henteu cara HB Yasin anu narjamahkeun Max Havelaar kana basa Indonesia kalawan gemblang. Tur mere keterangan ngeunaan ngaran jalma, kekecapan atawa ngeceskeun cutat nu dipake ku pangarang. Anu sidik kualitas RTA Sunaria teh kacida alusna di dieu. Eta saperkara nerjemahkeun prosa dina wangun novel. Tangtu bakal beda deui lamun urang rek narjamahkeun puisi atanapi sajak. Malah aya nu nyebutkeun yen narjamahkeun puisi mah jauh lebih bangga bata narjamahkeun prosa. Narjamahkeun prosa kamungkinan itunganana kalimah per kalimah. Demi itungan dina puisi mah kecap per kecap. Jadi tangtu bakal leuwih banggana. Ku ayana kitu narjamahkeun puisi oge kudu pinternya jeung seukeut dina milih hiji kecap di antara kecap-kecap sejen anu teu pamohalan hartina sarua. Dina proses narjamahkeun hideuk kedah ngamimitian ku mariksa teks aslina, nembe tiasa narjemahkeun sarta mariksa deui atanapi ngedit hasil terjemahanana. Dieu aya hal-hal anu kudu diperhatikeun dina prak-prakanana upama bade nerjemahkeun. Anu kahiji, hideuk kudu satianya kana teks aslina jeung kudu nembongkeun kajujuran, henteu meunang nambahan atawa ngurangan hal-hal anu penting dina teks aslina. Anu kadua, perhatikeun kalawan daria sumanget jeung suasana dina teks asli sangkan hasil terjemahan ge luyu sareng gaya basana. Anu katilu, narjamahkeun teh ulah kaku tapi kudu ngaguluyur saperti teks aslina.
Nu kaopat hadena narjamahkeun teh dibarengan ku kamus pikeun ngagampangkeun urang neangan kecap-kecap anu teu dipikaharti. Cekap sakitu lawungan dina dinten ayeuna, mugia hidup sadaya parantos uninga naon wae padika dina narjamahkeun. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang pernah, sareng aya penjelasan anu kirang jelas. Bilih aya anu bae diteruskeun, mangga tiasa ngahubungi WA pribadi ibu anu parantos disimpen dina link CBT Sakola. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.